gening para mitra beres bagian ke-12. Ayeuna urang teraskeun bagian ke-13 carios nyambung judulna Kasarung Kasayang Maung. Hatur nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya nu parosno subscribe sareng locengna. Nu teu acannya kade ulah lalieu ditu aya subscribe-na. Alhamdulillah hatur nuhun para mitra hatur nuhun ditu aya subscribe sareng locengna. Atuh pamitos ditoya duana nama biasana para mitra Mang Jaya Official ngawartosan ka mitra gitu tos aya di channel ieu teh di channel Mang Jaya Official nyaeta carios anu enggal atanapi harusana carios na bersami namun episode anu enggal sadinten mung 2 kali upload para mitra seueur so atuh sekali cenah sabtu sapoe teh 5 kali moal udag bener waktosna moal kasiwer wargi moal kasiwer gitunya itu mah tiasa margi para mitra ieu diproses hiji-hiji para mitra dongeng teh nyaeta nu kapungkul sadinten ayeuna janten sa episode janten kapungkur mah 2 dinten dina radio para mitra itu dongeng teh ayeuna janten sadinten eta getos kirang kumaha pak-pikpakna para mitra di bagian admin. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun manganyangakeun Kasarung Kasayang Maung karangan Cileksa dina bagian ke-13 Wilujeng ngadangukeun. Para mitra rupina dina kaayaan paling bagja pikeun Mang Jaya mah tiasa nepangan para wargi neraskeun hanca anu katuna kamari. Dongeng enteng judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung bagian ke-13 urang lajengkeun mangga para mitra wilujeng ngadangukeun. Dongeng teh pamitu lepat Mang Itok parantos aya di kerajaan Maung gitunya para warginya semuanya. Kerajaan Maung anu diantirna teh ku Ki Brahol minangka kuncena. Mangga wilujeng ngadangukeun bae dongeng enteng judulna Kasarung Kasayang Maung. Rupina bae para mitra sadaya sok sanajan lebet ka kerajaan Maung ge kedah nganggo nyaeta kartu atanapi tanda kenal tanda pengenal teh nganggo free card gitu para wargi sadaya ieu di kerajaan Maung nganggo free card gitu. Sabada harita Ki Burahol meunang izin ti gulang-gulang pikeun asup nyaeta ngadeuheusan ka Gusti Prabu. Salajengna atuh harita teh Ki Burahol ngajak ka Jang Ito. Oh, Jang Ito. Oh, sok diuk Jang tong nangtung. Daguan sakedeung deui ka Gusti Prabu kaluar ti jero. Cicing ulah nyarita sabab bisi ngeuresan ka Gusti Prabu gitu dah. Da kitu nyarita Ki. Iya rita naon cicing dong ngomongnya. Oh, Aki mah sok ngalilir sorangan apaan kuring teh. Memeh dicarek ge teu nyarita teu ngomong teu disada teu naon. Oh, cicing tuh Gusti Prabu geus kaluar. Cicing aja dong dulu. Teu beunang di kasaran, teu beunang di lemasan. Cek Ki Burahol. Memang bener ti hiji panto nu kacida jangkungna. Aya nu kaluar. Horeng para wargi sadaya eta nu disebut Prabu Sinuhun Malodra. Langeor leumpangna meninga kebai salsenakeun koloyong kek tiuk dina kursi gading gilang kancana. Geus mernah diuk pok nyarita sorana agem ngagerenggem meuni geuman ngomong ancad laer salse pisan. Ki Burahol aya naon deui anjeun datang ka kaula? Cik buru-buru jawab. Caritakeun naon-naon anu dipikahayang ku Anika. Sababna Anika nepungan ka kaula. Cek Prabu Sinuhun Malodra bari melong ka Ki Burahol. Atupok Ki Burahol dijawab bari nyemah. Aduh Gusti Prabu, langkung ti payun jisim abdi teh neda ampunya paralun. Neda jemar pangampura. Hapun tenuka teda sun bok bilih jisim abdi kirang tata, kirang titik, kirang tata subasita sun. Bilih baik kudongkapna jisim abdi teh matak ngagentarkeun kana mana. Sareng matak rengat kana penggalih salira Gusti.
Jisim abdi teh pangna kumawantun dongkap ka ieu patepatan teh. Kalayan kumawantun ngadeuhsan ka Gusti Prabu. Daya sanes jisim abdi teh kawakilan ku hiji jalmi nungangkeun jenengan teh Itok. Dupi sakawit nama ti lemur Cihanjuang nun. Dupi pamaksadanana sumanga nyangakeun ka salira Gusti Prabu kanggo mariosna. Margi jisim abdi mah mung sakadar cukang lantaran wungkul sun. Kitu ta Gusti Prabu pamaksadana mah. Cek Ki Burahol bari cong nyembah deui. Atuh Prabu Malodra pok nyarita. Kunaon maneh jadi kitu Burahol? Apan biasana oge kaula mah ngantinganeken wungkul. Nah jan ditanya kumaneh Burahol atawa kumaha? Pan biasana oge nu diasongkeun teh karineken wungkul ku adika salilana dibereskeun sing sakur urusan-urusan minangka mukadimahna mah. Mau isu kapala ieu jalmi teh benten tinu sanes Gusti Prabu. Nu ieu mah sanes nyuhunkeun harta bana sun. Nanging aya pamunut nu rada aneh Gusti Prabu. Dah ku jalaran kitu mangga nyangakeun ka salira Gusti Prabu kanggo marios ieu pamaksadanana sun. Jisim abdi mah rumaos ngarepotkeun sakali ieu ka Gusti Prabu sun. Cek Ki Burahol bari cong nyemah deui. Waduh. Nah ari manusia loba-loba tingkah hayang. Dibere sajengkal hayang sasiku. Dibere sasiku hayang sadeupa. Dibere sadeupa hayang kabeh. Tapi teu nanaon. Asal sanggup nyumponan kahayang kaula. Heug Burahol. Ieu manusia baris ditanya ku kaula. Kula hayang nyaho naon kahayang si Itok. Itok. Sumuh. Abdi pun Itok juragan Gusti. Cek Mang Itok beri ngadeg-deg. Tapi sabisa-bisa kasieuna ditahan. Sabaraha taun umur maneh Tok? Kirang langkung 45 juragan Gusti. Sabaraha hulu anak maneh Tok? Nama hiji pun anak teh juragan Gusti. Sabaraha siki pamajikan maneh Tok? Nama hiji pun bojo teh juragan Gusti. Hayang sabaraha siki pamajikan maneh teh Tok? Sun hoyong opat juragan Gusti. Cek Mang Itok cakakak Prabu Sinuhun Malodra seri menilalengakan. Dasar manusia mah kahayang nate sok ngahulu-huluran hulu. Tapi kajeun lah asal kuat nanangan akibatna dijaga di akhir. Akhir baring supagi bisa kuat nananganana. Teu jadi naon-naon pikeun kaula mah asal sanggup tanggung jawabna. Ayeuna kula rek nanya ka anjeun Tok. Naon nu dipekahayang ku anjeun pangna datang ka nagara kaula? Nah hayang emas? Hayang intan berliat? Nah hayang mutiara? Nah hayang duit nu loba? Atawa hayang naon? Cik jawab terus terang. Cek Prabu Sinuhun Malodra nangtang ka Mang Itok atuh leng. Mang Itok ngahulang deui. Lantaran manehna mah tetep we da mung disebut ngagadekeun nyawa ka siluman teh. Mang Itok bingung kumaha picaritaeun, tapi lila-lila mah manehna pok ngajawab. Juragan Gusti sun. Hatur nuhun kana segala rupi nu ditawiskeun ku Gusti ka jisim abdi sun. Nanging nu dimaksud ku jisim abdi mah sanes hartabana juragan Gusti. Nanging abdi mah bade nyuhunkeun senjata pitulung kanggo ngayonan ancaman ti Raja Butahejo sun. Kitu ta Gusti. Numawi pamaksadan abdi teh teu diterangkeun ka Ki Burahol sun. Cek Mang Itok para mitra sadaya nyaritana tegas naker. Leng Prabu Sinuhun Malodra ngahulang. Tarang kerung halis jiga nu hirup. Kaget para mitra pikeun Prabu Sinuhun Malodra barang ngadenge caritaan Mang Itok. Tapi kituna teh teu lila pok ngajawab caritaan Mang Itok. Itok, kahayang jeung paminta maneh maminculak ti batur euy. Tapi kaula ngarasa bungah lamun maneh boga niat kitu. Sabab memang kaula
geus heubeul mumusuhan jeung si Raja Buta Hejo teh. Malah kaula ge nyaho pisan kana ngaranna nya teh Prabu Anom Lokawisesa. Ngan kaula ngarasa kaget nempo kahayang jeung kalakuan maneh tok. Cik caritakeun kumaha mimitina pangna nepi kaboga kahayang kitu. Cek Prabu Sinuhun Malodra nanya ka Mang Itok atuh Mang Itok teh rebeh liang irungna. Ngadengit caritaan Ratu Maung. Manehna asa bener-bener kapake ku Ratu Maung. Jeung asa bener-bener manehna teh minangka tamu Ratu Maung. Pok Mang Itok nyarita kieu. Oh, sun Gusti Prabu sun. Dupi Raja Buta Hejo teh leres pisan ngaranna Prabu Anom Lokawisesa sun. Ari nu janten marga lantaran dugi ka jisim abdi wantun menutulung ka Gusti teh kieu lalakonna teh sun. Jisim abdi teh dipuntangan tulung ku sobat abdi nu jenengan Bahsuri sun. Dupi pamunutna teh nyaeta Pusing Jaluna sareng Lanak Bodas. Pusing Jalu kusim abdi parantos kacumponan nanging Lanak Bodas teu kacumponan. Jalaran eta Lanak Bodas teh masihan keterangan ka jisim abdi saurna teh kieu. Lamun jisim abdi maehan Lanak Bodas sami sareng maehan awak sorangan kitu teh. Kajabi ti kitu eta Lanak Bodas teh masihan keterangan yen abdi teh diancam ku Basuri bade disebakeun ka Raja Buta Hejo. Saur eta Lanak Bodas teh jisim abdi kedah menutulung ka salira Gusti Prabu. Tak kitu Gusti Prabu. Da teu aya deui cenah anu sakti mandraguna iwarti Gusti Prabu nu tiasa dipundutulung kitu ta. Cek Mang Itok nerangkeun pamanggihna. Ari Prabu Sinuhun Malondra gancang nanya deui lantaran ngadege ngaran Lanak Bodas disebut-sebut ku Mang Itok. Tok. Kesa kedeung tok. Geuning Andika boga pangarti atau boga pengalaman model kitu ta. Ari eta Lanak Bodas saha ngaranna tok? Sunduki jenenganna teh Ki Juralit sun, anjeun teh ngawasa di nagara Lanak. Aisa tadi nama ku abdi teh bade dipateni. Nanging kumargi parantos masihan pepeling ka jisim abdi nya teu cios dipateni ku jisim abdi teh Gusti. Itok, syukur anjeun teu tulus maehan Ki Juralit. Ari sabab eta sobat medok kaula ti baheula mula. Ngan kaula penasaran naha caritan anjeun teh bener atawa henteu. Cik naon tanda-tandana? Oh, menurut tawis Gusti Prabu teh sun, mangga ku jisim abdi bade dipasihan. Cek Mang Itok bari ku siwal ngaluarkeun hiji bungkusan leutik tapi panjang. Barang dibuka teh lapisan eusina cucuk Lanak Bodas. Saung dibikeun ka Prabu Sinuhun Malondra bari nyarita kieu. Sumangan nyangakeun ieu Gusti Prabu? Ieu tanda tawisna teh sun. Eta barang ditingali ditegas-tegas ku Prabu Sinuhun Malondra. Allah nya. Tapi lain menang maling mai teh tok. Aduh, wantun sumpah abdi joloan Gusti. Kita sanes kaing maling sun nanging pamasihan ti Ki Juralit sun. Samali aya deui tawi soca teh nu sanes mabili hartos nama bilih Gusti Prabu masih cangcaya mah sumangga Bandungan abdi bade nyamat rahayat Ki Juralit. Cek Mang Itok kituna teh bari kunyam-kunyam babacaan. Teuing maca naon da teu tarik nganu jelas mah barang tamat Mang Itok mapatkeun jampe. Jol bereng di tengah-tengah karaton loba lanak meuni pabuis. Ting tereleng ka ditu ka dieu. Nempok kitu pok Prabu Sinuhun Malondra nyarita deui. Hei geus tok. Percaya kaula ayeuna. Lantaran memang kitu pisan maunatna eta cucuk Lanak Bodas. Tapi lamun cucuk lanak teh menang maling moal kitu. Geus titah balik deui eta rakyat sobat kaula. Cek Prabu Sinuhun Malondra. Sumangan Gusti. Cek Mang Itok kunyam-kunyam deui dadak sakalalas. Para lanak leungit tanpa lebih ilang tanpa karana teu nyesa sahiji-hiji acan. Prabu Sinuhun Malondra pok nyarita deui. Itok, kahayang jeung pamenta anjeun ku kaula bakal dicumponan. Sajabat ti kitu sagala rupa pangabutuh sapopoe anjeun bakal dicumponan ku kaula. Hayang naon bae bakal dicumponan ku kaula. Ngan lamun peperangan antara Lokawisesa jeung anjeun geus beres, anjeun kudu jadi rakyat kaula sarta kudu pindah ka dieu. Soal ancaman ti si Suri, ku anjeun kudu dilawan. Lamun si Suri nginta bantuan si Raja Siluman Buta Hejo nu ngaran Prabu Anom Lokawisesa, anjeun bakal dibantu ku kaula katut rakyat kaula. Dah, ayeuna mah cukup sakitu bae heula. Bisi anjeun dina hiji waktu dina hiji tempat jeung kaayaan kumaha bae heug aya kasusah samet ngaran kaula.
Geus nyaho ngaran kula tawatajan? Cek Prabu Sinuhun Malondra bari mencong ka Mang Itok. Parantos Gusti Prabu, jawab Mang Itok. Saha ngaun kaula? Prabu Sinuhun Malondra. Kitu da Gusti Prabu. Bener tok bener. Tah sambat wae ngaran eta. Lamun anjeun manggih ka susah. Pikeun tanda pengenal ka rakyat kula anjeun geus boga. Eta siung Bagong Sajoro jeung cucuk lanak bodas. Lantaran sakabeh rakyat kaula irah bae jeung di mana bae moal daekeun ngaganggu ka anjeun. Malah lamun perlu ku bantuan rakyat kaula sambat bae ku anjeun. Sakitu nam ayeuna geus balik. Aduh, hatur ribu nuhun Kangjeng Gusti. Hatur ribu nuhun laksa ketika wingahan sun. Sumangaji sim abdi bade amit mungkur sun. Cek Mang Itok bari cong nyembah ngan teu sirik nanongeng para mitra bakat ku hayang hormat. Malah kituna teh barang pisan jeung Ki Burahol. Tapi barang duanana cengkat hiu angin ngagelebug tarik naker. Sora ngaguruh lir hujan silantang di selangku gelap anu dordar patembalan. Teu lila les sor angin leungit deui. Kaayaan balik kawas Sasari. Kawas tadi sepi jempling rehe simpe. Mang Itok Ki Burahol nu tadi diuk dina perbadani karaton ngadadak robah. Jiga ti heula Mang Itok jeung Ki Burahol keur ngajalemprak sila dina taneuh deukeut batu anu nungku tilu tea. Geus kitu mah para mitra sadaya. Mang Itok jeung Ki Burahol ting jurung kunung narangtung lalaunan bari gigisik siga nu kakara hudang sare. Sarta teu ngalobakeun deui carita beral duanana barali ka imah Ki Burahol. Teu lila geus tarpi malah Mang Itok mah pok nyarita kieu. Ki pamaksiran abdi matos tina kanan. Dah kumargi kitu, abdi ngahaturkeun nuhun kana bantuan ti Aki. Sajabati kitu abdi teh da moal tiasa lami di dieu teh ayeuna keneh ge bade permios. Gampil upami aya waktos abdi bakal ngahaja nepangan ka dieu. Cek Mang Itok bari ngajak sasalaman ka Ki Burahol. Gap ku Ki Burahol di tampanan bari nyarita kieu. Heuh, naam ku Aki didoakeun Yang Itok. Syukur euy Yang Itok. Yang Itok mah bisa panggih jeung Prabu Anom Malondra. Hese model kitu teh. Ieu mah sakali panggih jo jegur we. Sigana teh ieu mah bener-bener lain hartina mah halin kode jongklok. Sakali panggih teh ngajelek guru panggih hartina mah bisa ditedunan tak kitu hese model Yang Itok teh kitu Yang Itok. Nama tuh dianterkeun ku Aki. Cek Ki Burahol ponok. Geus pamitan mah beral Mang Itok ninggalkeun babakan tenjo laut. Rek balik deui ka lemurnya nyaeta ka Cihanjuang. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Ayeuna urang tunda carita kaayaan Mang Itok. Urang guar deui lalakon sanes. Nyaeta dongeng perkawis Bah Suri. Anu parantos lami dikantunkeun kaayaan Bah Suri kumaha urang caritakeun deui. Urang caritakeun Bah Suri jeung bojona nu aya di lemur Cikarancang. Bah Suri saditinggalkeun ku Mang Itok kacida pisan ngarasa bungahna. Lantaran hutangna ka Prabu Anom Lokawisesa bakal bisa kabayar. Kalayan harpanana sagala rupa kabeungharan bakal tambah loba. Hal ieu teh geus dijanjikeun ku Prabu Anom Lokawisesa ka Bah Suri. Yen lamun nu dipentaan kacumponan, nu dipentana kacumponan ku Bah Suri, tangtu kabeungharan Bah Suri bakal ngalobaan. Para mitra, sakumaha biasa lamun pasosore Bah Suri jeung Bilam Sini sok ngarobrol di tengah imah. Harita oge nya kitu keneh. Malah nu pangheulana muka carita teh Bah Suri. Ulam Sini, si Itok teh dibahana naon basa tadi teh? Ari papaisan teh poho? Cek Bah Suri kituna teh bari ngaluarkeun surutu karesepna. Diuk tumpang kaki si dengdang dina kursi hoe. Nu jaman harita mah panghadena atuh da. Da moal aya model Bah Suri di salemureuh Cikarancang mah. Ngan Bah Suri wungku nu boga. Da kakayaanana mangulang-manguling cek paripaosna bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah berat beunghar kubana kaayaan Bah Suri teh. Memang kulantaran kituna teh dibantu ku Raja Butahejo. Ari pamajikanana tita tadi ngabulaeh we nyeupah bari pok nyarita. Hih, kuring mah tara pohoan kawas Abah. Lantaran nu jadi pokona teh nyaeta tangtu we nu dipentingkeun teh papaisan. Ngan sajabati pais ati teh ku kuring dibahanan sangu salulun. Aya we meureun sagede cangkeng mahulun luluna teh.
Da eta nya ngudu letter teh dibahankeun kabeh ka Jamang Itok. Nu sajen dengan sanguna teh rupa-rupa sarta ditambahan ku duit 20 perak. Kerja mah model si Itok mah moal burung mahi sabulaneun duit 20 perak teh. Cek bilam sini Pramitra Sadaya ieu duit 20 perak teh budak ge horeameun atuh 100 Pak gitu wargi sadaya. Dibere 20 teh kalah nyurang. Naon cenah 20 gitu. Naon 25 100 lah serius parawargi teh meuli channel 100 lain mah kumaha. Aduh ampun mangga urang lajeng nya syukur atuh ari kitu mah jadi meureunan isuk pageto paminta Prabu Anom Lokabisesa teh bakal kacumponan hiji-hijieun mah nya lamun geus kitu tang tuh harta bana urang teh bakal ngalobaan deui. Geus kitu apan tenang, urang teh ngan tinggal ngahayot wungkul baru ucang angge dina kursi. Sila ipis. Hari nu baru gahutang ka urang geus malayar acan. Geus saware ngan si Harli nu can mayar teh. Manehna karek mere rentena wungkul. Ngomongna teh cenah ketas panen di huma rek dibayar sakalian cenah. Ari si Sarima can mayar pisan pokona acan rentena deui adi tagih kalah molotot sigarek neureui ka kuring teh. Mangkana geus aya 5 bulan teh. Si Sarima cek bilam sini laporan ka Basuri. Ari Basuri rada ngarenjag ngandenge anu hese mayar. Pok nanya bari rada muncereng. Hor. Nah, atuh kakara nyarita ayeuna. Sabaraha hutangna si Sarim teh? Kurang asa manusia teh aya kaduangan hunkeun dibere injem-injeman teh. Kudu diwarah nu kitu mah tuman. Cek Basuri rada keheuleun ka ciri huntuna kakerot. Heueuh sok poho kuring trek bebeja teh. Ari hutangna mah 10 perak, ngan lamun diitung jeung renten aya kana 15 perakna. Kuring rada bingung nagihna lantaran unggal ditagih sok muncereng. Malah sakali waktu mah make jeung nyebutkeun dentah darat sagala rupa cenah ka kuring teh. Ya bati kitu manehna boga kasanggupan teh, ngan rek mayar pokona bungkus 10 perak. Kumaha lamun kitu manusia teh bah? Oloh. Wani ngomong kitu nya si Sarim teh nya. Tabikeun lah. Lamun manusia kitu urang akalan sangkan bisa diparabkeun ka Prabu Anom Lokabisesa. Teu bisa si Sarimna pamajikanana. Teu bisa pamajikanana anakna atawa dulurna. Pan bogaeun dulur lain si Sarim teh. Nya boga. Malah anakna ge reuy si eta mah. Urang akalan we sabisa-bisa. Piraku eleh ku manusia model si Sarim. Keun kuring ge lah sanggup ngeupeunaan si Sarima. Dalantaran geus nyaho kalemahanana. Pokona mah asa buru we lah dibere duit. Moal burung teu taluk manehanna teh. Cek bilam sini bangun nguntup nguyuh pisan. Ari kana jalan-jalan kitu mah bubuhan, manehna mah geus biasa nipu jeung ngolo-ngolo ka jalma-jalma nu rek disebakeun ka buta hejo. Jadi korbanna teh lain hiji lain dua tapi aya puluhna. Oh nya syukur ari sanggup mah. Opek atur ka dinya supaya lunas hutangna. Teu nu kolot lah ge teu nanaon asa-asa jiwa we lah. Tada teuing Prabu Anom atoheunana lamun dibere susuguh gratis teh hitung-hitung batina we lah. Dan nu dipentana mah keukeuh hayang nu getihan geus kacampuran ku ati peusing jaluna cenah tawa silanak bodas teh cek Basuri Pramitra. Budina kaciri marah mainaker geus manggih pijalaneun keur nagih kanu boga hutang. Lantaran ari pikeun Basuri jeung pamajikanna mah lamun nagih nu kasar teu hasil teh sok make jalan nu lemes. Ari bilam sini pok nempas deui. Nya kitu we tu ayeuna mah bah. Teu kudu hese-hese nagih lah ka matak-matak pasea mending tagih nyawana we. Keun isukan isuk-isuk rek ditepungan ku kuring ka imahna. Piraku teu hasil da salilana ge usaha kuring mah tara gagal. Pokona abah mah nyaho bersih we lah. Teu kudu mikirkeun itu jeung ieu nyaho beres we. Nyaho sila ipis pokona abah mah. Nyaho aya we seba teh. Cek bilam sini bari netep ka Basuri. Oh, lusa atuh. Heug abah percaya ka maneh. Ngan kade sing hati-hati bisi matak jadi guyur salalemur. Ear sadesa. Lantaran urang di dieu teh geus paroga sangkaan goreng ka urang teh geuning. Dina peke maneh lah ngobrol sorangan, abah merek sare geus tunduh deui. Geus tunduh ieu teh nya jam sabaraha ieu teh. Cek Basuri bari jung nangtung lalaunan terus ngaleos ka pangkengna. Bilam sini pok ngajawab bari molotot. Ih, sugan geus lieur ari abah. Rek bisa ngobrol kumaha kuring tari sorangan mah.
Abarek sare kuring rek nurutan we dasar geus tunu. Cek bilam sini bari jung manehna nangtung terus nuturkeun Basuri ka kamar. Para mitra, geus kitu mah jep we di imah Basuri teh teu kadenge naon-naon. Di luareun imah Soragaang jeung Jangkrik reang di sarada ngajajabkeun Basuri jeung bilam sini nu rek nyaraba ka pangimpian. Salila Basuri jeung pamajikanana sarare teu aya caturkeun deui da pareureum. Ayeuna mah urang caturkeun bae isukna. Basuri geus idit ka hiji tempat anu pernahna di sisi lembur. Maksudna rek ngalongok balong jeung kebon. Nariksa sawah jeung huma katut ingon-ingon. Ari sabab harta bana Basuri teh kacida pisan lobana. Tempatna misah-misah. Digunuk-gunuk nurutkeun rupana. Di antarana bae sato-sato leutik kayaning entog, soang, hayam, meri jeung japati sapasir. Sadaya. Hari sato-sato sukuna opat kayaning sapi, muning, ucing, eme, domba jeung kuda sategal. Huma jeung sawah mang hektar-hektar, kebon jeung balong aya di unggal wewengkon. Di kaler nu Basuri, di kidul nu Basuri, di kulon nu Basuri, di wetan nu Basuri, nepikeun ka sakapeung mah sok beak poena ku ngontrol wunggul. Ari bilam sini para mitra. Harita indit ka imahna si Sarim. Maksudna rek ngalaksanakeun sakumaha nu geus direncanakeun peuting tadi. Malah teu kungsi lila bilam sini geus tepi ka imahna si Sarim. Kabeneran nu boga imah araya. Sanggeus aya hareupeun imah si Sarim, pok bilam sini uluk salam ka pribumi. Punten, araya Rim? Cek bilam sini bari tengah-tengok tina panto ka jero adi pribumi pok nemalan. Mangga, sok we surungkeun pantona da teu ditulakan. Cek si Sarim bari maneh nama jongjon we diuk. Bari nangkep tuur. Teu lila berai panto muka sup bilam sini ka jero sarta teu ngadaguan dimangakeun gek diuk deukeut Bang Barung bari pok nyarita. Geuning aya di imah Rim? Syukur atuh jadi kuring teu gaplah datang ka dieu. Ka mana dipamajikan maneh Rim? Cek bilam sini bari neuteup ka si Sarim. Nu jiga hare-hare we ditanya teh. Manehna mah bangun hoream kasemahan kul bilam sini teh. Lantaran geus nyahoeun kana maksudna. Lamun teu nagih tangtu bakal nyarekan ka manehna. Lantaran geus heubeul teu bisa mayar hutang. Tapi teu burung ari nemalan mah ngan kalah malik nanya ka bilam sini. Rek naon atuh nanyakeun pamajikan kuring? Rek nagih mah pok we ka kuringna dan boga hutang nagih kuring. Pamajikan kuring mah sanajan aya ge da moal bisa tanggung jawab. Sok we ka kuring nu aya di imah yeuh. Cek si Sarim jol nyarita kitu bae. Ari bilam sini pok nyarita deui bari diukna rada ngesod ngadeukitan ka si Sarim. Ih, teh heula ulah wakanya nyawanan ieu. Lantaran kuring datang ka dieu teh lain ngan rek nagih wungkul ieu. Tapi ari munguhing manusia manya teu boleh we loba pangabutuhna. Sanajan kuring cek batur mah berat beunghar sagala teu kurang. Tapi lain hartina geus eueuh pangabutuh da manusia mangan kurang teh jeung kurang bae. Tah kuringnya kitu. Pangna datang ka dieu teh lain rek nagih ayeuna mah Rim. Rek aya pangabutuh ka Sarim, susuganan daek nulungan ka kuring kitu maksud teh. Ceuk bilam sini para mitra sadaya nerangkeun sajelasna. Sajelasna teh sajelasna hartosna mah. Pamaksudanana ka si Sarim nu ditanya teh kacan wakan nemalan para mitra malah ngahuleng we harita teh barang ngadenge caritaan ti bilam sini teh. Nya antukna lila-lila masih Sarim terus ngomong jero hatena. Barang ngadenge ceritaan bilam sini kitu. Ai. Nah, si sinarieun ting bilam sini bager teu popolotot. Ke. Aya naon ye? Kabeneran munnya teh ngadadak bager ka aing. Sakikeun bararingung teh sugan we bisa nginjem deui duit atawa pare. Yang nyaho rek ditanya ku aing Ceuk si Sarim dina jero hatena sanggeus kitu pok nyarita ka bilam sini. Oh, kitu maksud kedatangan bilam sini teh. Sugan kuring mah rek nagih we datang ka dieu teh dalantaran kuring mah rumasa boga hutang. Jeung deui panyangka kuring mah jelema beunghar model bilam sini mah taraya kasusah kawas nu malarat siga kuring. Naon atuh pangabutuh bilam sini teh? Cik caritakeun ka kuring bi. Cek si Sarim jiga nu nangtang. Bilam sini kacida atoheunana ngadenge caritaan si Sarim.
lantaran anu keurang nguseup teh mah eupana geus mimiti disantok. Gancang ku bilam sini dijawab deui. Heueuh syukur ari kaharti marim. Ari kasusah kuring teh kieu geraynya. Kamari sore kuring teh kadatangan ku sobatna Basuri ti Cihanjuang. Ari maksudna teh nyokot totopongna nu bareto diinjem ku Basuri. Tapi hanya kalpisan totopongna teh ku Abah dileungitkeun cenah mah. Tinggalin dicai. Tapi barang di teang teh geus eueuh. Ari nu bogana keukeuh hayang bukti deui nu model kitu sabab totopong warisan pajarkeun teh cenah. Ku si Abah rek digantian ku duit nu kacida lobana. Malah mun dibelikeun kana totopong teh mah bakal meunang 100 meureun totopong teh. Tapi tetep we teu daekeun anu dipikahayangna teh totopong anu model manehna cenah kitu. Jadi maksud teh totopong model nu boga manehna kitu tah. Sedengkeun nu model kitu teh geus langka. Malah si Abah geus ngidar ka unggal pasar. Tetep we teu manggih. Tah kumaha kira-kirana Sarim bisa nulungan ka kuring. Cek bilam sini bari neuteup ka si Sarim. Si Sarim can ngartieun pok nyarita. Hih, ari bilam sini teu pugu geuning. Kumaha nulunganana ari nu kitu? Jelaskeun bi kumaha kuring nulunganana cing. Sok bibi jelaskeun ka kuring mah dar mangalaksanakeun we atuh. Cek si Sarim balik neuteup ka bilam sini. Kieu Rarim. Totopong nu leungit ku si Abah teh sarua jeung totopong ku maneh, totopong nu maneh Rim. Jadi mun maneh daek nulungan maka kuring eta totopong bikeun ka kuring, ku kuring rek dipake ngagantian ka sobatna Basuri tah kitu. Cek bilam sini ngabohong. Ngan sakitu maksud bilam sini teh. Oh teu pira atuh nu kitu mah. Tapi kudu puguh aturanana ye. Sabab mun sarua totopong kuring ge warisan ti aki kuring, cik kumaha aturanana. Cek si Sarim bari mencerong ka bilam sini. Gampang atuh Rim. Lamun maneh daek masrahkeun eta totopong ka kuring, sakabeh hutang maneh arti namanya dianggap lunas. Samalah lamun perlu ku kuring ditambah deui ku duit sapamenta maneh kitu aturan-aturan nama. Cing kira-kirana satuju atawa henteu. Cek pamanggih kuring mah meureun pasti kana satujuna. Da hese neangan perjanjian nu model kieu teh. Lamun teu kabeneran teuing mah totopong da moal jadi duit atuh Rim. Cek bilam sini para mitra sadaya. Ku gampang nyari nu beunghar. Heug lah satuju we bilam sini. Ayeuna keneh totopongna rek dibikeun ku kuring. Cek si Sarim bari kojengkang nyokot totopongna nu diteuneun dina lomari. Teu geus diuk deukeut bilam sini sarta song mikeun totopong ka bilam sini. Gap ku bilam sini ditampanan bari nyarita. Tah bener nu kieu bener Rim. Totopongna nu keur diteangan oge. Kuring mangucap syukur ka maneh teh Rim sarta ieu totopong katarima pisan ku kuring. Kalayan segala rupa hutang maneh jadi lunas. Ngan keur tamahna mah hayang pare atawa duit. Cek bilam sini bari nilepan totopongna. Kuring mah hayang pare we jeung duit sabab pare butuh, duit butuh. Kebenaran kuring teh keur bingung neangan duit lantaran boga hutang ka bitoha ongko. Jawab si Sarim meuni bunga heunaker. Atuh bilam sini teu kira-kira bunga heunana lantaran useupna nyangut teteh lapisan diteureuy ku si Sarim. Pok bilam sini nyarita deui. Heug kitu ge atunya. Opek we daguan sakedeung ke dianteuran ku bujang kuring ka dieu. Ayeuna kuring rek balik. Ku kuring mah da geus hasil hayu atuh Rim nya. Cek bilam sini bari jerut turun. Terus ngaleos balik bari mawa hate anu bungangang kacida bungahna. Sedeng si Sarim nu diuseupna teu boga curiga naon-naon. Malah bakat ku bunga sabalikna bilam sini tengan sirikna teu ngigel wungkul. Pok si Sarim ngomong sorana bari ngadukeun. Ngomong sorangan bari ngadukeun peureup jeung dampaleungeun. Rejeki nomplok dasar ye. Teu kudu mandi subuh. Ari geus waktuna datang mah teu sakara-kara torojol we taya beja taya carita ti anggalna. Dasar milik. Ieu mah ye. Mun ngabulan ai milik kieu teh genah meureun. Ayeuna totopong sugan isuk malah keuneu bedog lah teu naon lah. Sina leungit dewe nu sarua sugan jeung ieu. Bedog aya tutus naon deui nya. Calana komprang teu naon lah, calana komprang ge. Aing mah meuli deui we nah asana teh. Kitu ceuk pikiran si Salim. Bari ngajemprak sila ipis, panon neuteup kaburuan, ngadaguan datang nu ngirim beas jeung duit.
Ari bilam sini harita teh meninga gidi gelempang na bakat ku hayang geura tepi ka imahna. Barang datang ka imahna teu nolih naon-naon langsung asup ka leuit. Terus ngaluarkeun pare keur si Sarim sarta nyadiakeun duit 10 perak. Geus beres terus nitahan bujangna sangkan nganterkeun pare jeung duit ka si Sarim. Poe eta bilam sini kacida ngarasa bungana. Kacaturkeun para mitra sadaya. Bah Suri jeung bilam sini geus ngariung deui di tengah imah paduduaan. Malah harita pok bilam si Pak Suri nyarita. Bilam sini kumaha beres tugas maneh tawa acan? Cik abah bere laporan ngarah tenang kana hate ieu. Cek Bah Suri mimiti muka obrolan. Hari pamajikanana pok ngajawab meni sumanget naker. His, hasil atuh bah. Sabab pagawean kuring mah tara anu gaga cek kuring oge. Malah nu beunang teh si Sarim pisan lantaran nu kabawa teh totopongna. Ku kuring ditukeran ku pare jeung duit pikeun maperhatena. Jabati kitu hutangna ku kuring dibebaskeun ngarah manehna beuki percaya. Kitu tabah cek bilam sini. Alus atuh. Kun bae lugi pare jeung duit malah gampang nu kitu mah. Asal upeti keur Prabu Anom Lokawisesa kacocokan unggal tahun. Tapi mana totobongna? Geus diteuneun di kamar panyepen. Malah geus sayagi sasajen oge tinggal ngijabkeun. Jung ka ditu suguhkeun heula ngarah peuting ieu keneh dicokot. Cek bilam sini bangun teu sabar. Hayang buru-buru nyebakeun si Sarim ka buta hejo. Ari Bah Suri pok ngajawab. Nya. Upaya kadaguan heula kami rek ngonang heula Prabu Anom Lokawisesa meungpeung sora keneh. Cek Bah Suri bari jung nangtung terus ngaleos ka kamar panyepen. Sadatangna di kamar panyepen gek Bah Suri sila meni rekep naker. Paledug nyeungeut menyan haseupna mulak minuhan kamar. Terus Bah Suri gegerenyeman mapatkeun jampe pamake. Pikeun ngonang siluman buta hejo. Tamat mapakeun jampe pamake. Cong Bah Suri nyembah kana kabarupuyan siga nu kurang saeunan. Ari bibir teu boleh kunyam-kunyem babacaan sakumaha biasa lamun rek nyang hareupan siluman buta hejo nu jadi pamuntanganana. Sanggeus meunang kira-kira saparapat jam para mitra. Bah Suri nonggeng bari nyembah parupuyan teh hiuk di luar aya angin ngegelebug tarik naker. Sorana ngaguruh mata keung. Teu lila rieg Bah Suri ngarieg siga aya lini. Geus kitu jung Bah Suri cengkat lalaunan bari tetep babacaan. Barang red ka hareup breh katempo aya hiji gamparan anu kacida gedena. Lilinggana ampir sarua jeung nyiru. Malah lamun eta gamparan dipake sare bakal cukup keur opatan. Nempo kitu kebeg Bah Suri meni ngarenyag lantaran kakara harita siluman buta hejo ngan datang gamparanana wungkul. Sajongjongan Bah Suri ngahuleng bari panon molotot mencerong kana gamparan nu kacida gedena. Tapi lila-lila mah pok Bah Suri nyarita minangka ngabagyakeun ka anu nyar datang. Haturan gamparan Gusti Prabu. Sumangga jisim abdi nyangakeun sembah pangabaktos ka gamparan. Cek Bah Suri bari cong nyembah deui. Beres Bah Suri nyarita ngong aya nu ngomong tapi teu katempo kajabati gamparan nu kacida gedena. Horeng eta teh sora raja siluman buta hejo. Suri. Aya naon ngageruan ka kaula. Kaula teu bisa datang ka imah anjeun. Lantaran kaula keur ngayakeun pabadamian jeung rakyat kaula. Lamun anjeun aya perlu ka kaula, pok bejakeun ka gamparan kaula. Cek sora Prabu Anom Lokawisesa di kajauhan. Geus kitu pok Bah Suri nyaritakeun pamaksudanana. Hatur nuhun Gusti Ratu. Jisim abdi teh pangnakuantun ngangkir ka salira gamparan teh. Taya sanes bade ngauningakeun ka salira. Jisim abdi teh parantos nyayogikeun hiji upeti haturan salira gamparan Gusti Sun. Dupi tawisna ieu totopong nu parantos dikebulan ku haseup. Surutu ka sedep gamparan. Cek Bah Suri bari cong nyemah deui. Geus kitu mah las gamparan nu kacida gedena leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Jung Bah Suri cengkat terus kaluar deui nyampeurkeun pamajikanana. Datang-datang pok nyarita. Ulam sini aya nu aneh poe mah di kamar panyepen teh. Abah kacida ngarasa kaget na ieu. Lantaran nu datang ka dieu teh ayeuna mah lain Prabu Anom Lokawisesa tapi gamparanana geuning nya.
Cik-cik ku maneh teguh kila-kila naon ieu teh ye. Lantaran ku abah mah teu kapikir ting naon pibalu kareunana nya. Cek Basuri bari gek diuk dina kursi urut tadi. Ari bilam sini kacida kageteunana ngadenge caritaan salakina teh. Atupok ngajawab. Ai, nah kumaha kitu bah? Nah abah teu salah kecap basa mapatkeun jampena. Mun salah teh cilaka gede bah. Wah Gusti Prabu bendu ka urang. Cek bilam sini bari moloho. Manehna lain ngajawab tapi kalah malik nanya ka salakina. Hih, maneh mah ditanya teh kalah sok malikeun. Cek rarasaan abah mah teu ngalakukeun kasalahan. Lantaran ari soal mapatkeun pangemat siluman mah geus apal cangkem. Ciku mah pamikir maneh lam sini. Cek Basuri malikeun kana pertanyaanana. Duka teuing teh nyaho kuring oge. Tapi sok sanajan kitu nya mudah-mudahan we atuh teu matak jadi mamala ka urang. Lantaran urang teh kudu kumaha rarasaan mah. Da sagala rupa pamenta teh Prabu Anom Lokawisesa teu waleh dicumponan. Sajabati kitu lamun aya kakurangan pan sok ngabejaan ka urang. Ieu mah coba we meureun sangkan urang leuwih tigin kana janji jeung leuwih satia ka Prabu Anom Lokawisesa. Jeung dikeun bae lah urang tunggu we geletuk batuna kecebur caina ieu mah. Lantaran urang mah daek kikian teh kudu sanggup narima kana sagala rupa bakal tumiba kitu ceuk pamikir kuring mah. Cek bilam sini bari ngusap beuheung jiga nu sieun digantung. Ari Basuri teu buru-buru nyarita deui maneh teh kala ngahulang we nginget-nginget kana kajadian nu geus lawas kaliwat. Sakur nu geus kaalaman ku Basuri ngantai dina lamunanana naremongan hiji-hiji kumalayang dina ciciptaan bari ngahulang ngajiwa meneng parawargi sadaya nginget-nginget kalakuan nu enggeus-enggeus. Para mitra sadaya, ieu mah urang lajengkeun dongeng enteng teh. Tadi ge para mitra sadaya disebatkeun yen Basuri teh keur ngalamun nyipta kalakuan-kalakuan nu enggeus kaliwat. Geus rada lila ngahuleungna pok Basuri nyarita jiga nu haroream. Nya. Da bener mun dipikir-pikir mah. Ungan sorangan urang teh make ngagantungkeun hirup ka siluman. Jadi wayahna we kudu nurut kana kahayangna urang teh. Cek Basuri bari ku siwal ngaluarkeun surutu. Palenyun udud. Hitung-hitung ngabarang-barangkeun kabingung anu ngagulung dina uteukna. Ari bilam sini teu nyarita deui manehna kalah ka ngahuleung siga aya nu dipikiran. Atuh tungtungna teh para mitra. Basuri jeung pamajikanana kalah ngajarentul we ngumar lamunan sewang-sewangan. Teu beda ti dua arca nu keur pahareup-hareup, beda dina lamunanana. Dua jalma nu keur ngaharulang teh nepi kaliwat Isa. Can waka parinah diuk, sararena teu ngaromong. Kawas nu keur silih baeudan. Peuting harita sapeuting rejeung jeung kajadian di lembur Cihanjuang nyata maotnya Nyi Rustia. Basuri jeung pamajikanana jiga nu geus boga aya pirasat. Lantaran harita mah teu aya pitunuheun, duanana ngajarentul bae nepikeun ka peuting pisan. Kira-kira jam 1 peuting ti kajauhan kadenge sora angin nu ngaguruh, bari dialokan ku anjing nu babaung. Oreng harita teh aya siluman ngaliwat aya liwan iwa ti sakunca jeung sakunci. Nu mawa Nyi Rustiah teh Basuri jeung pamajikanana meni ngarenyag bakat ku kaget sok sieun aya kajadian nu teu dipikahayang. Tapi eta sora teu datang ka imahna malah lila-lila mah teu kadenge deui. Tapi heuleut sajam ti harita ngadadak imah Basuri ngarieg jiga aya lini nu kacidarosana. Kursi hoe ting juralit teu puguh di dapur brang-breng-brong sora parabot nu marurag tina tempatna. Lomari pakaian Basuri ngajeblag runtuh kacana ancur sapada harita. Kenteng-kenteng imah ting sorosod marurag sarta pruk-prek pareupeus ningang taneuh. Basuri ti jongkrok kana palupuh ari bibir nyium heula suku meja satarikna. Lumayan, jeding para mitra. Dua huntu lalumpatan nginta pangsiun ngadadak. Can waktuna ge para mitra. Can waktuna pangsiun nginta pangsiun. Sedang bilam sini teh eleh ripu. Lantaran bari tikus ruk teh sirahna katingang lampu gantung. Sajabati kitu tampolong nu geus pinuh kuluah panyeupahan bahe nyeblok kana beungeutna. Atuh puguh beungeut bilam sini para mitra sadaya jadi beureum jiga beungeut wayang. Kajadian kitu teh bareng jeung kajadian di nagara siluman buta hejo. Gara-gara nyata Nyi Rustia ngucapkeun istighfar.
lantaran kaget nempo ka aya notifikasieun. Tapi untung telila kajadian teh Basuri jeung pamajikanna ting korejat harudang bari ting kulutus. Waduh, suku meja kasebelaan sia. Untuk aing dilaanan manusia dua-dua. Ayeuna naon atuh ieu teh? Buat tengah bejaan heula ka kami. Cek Basuri cekok najong suku meja nu teu boga dosa. Barang ditajong suku meja keleuweung Basuri ngeleuweung atuh puguh we para mitra. Najong suku meja nyeri teh suku sorangan. Ari bilam sini nempo kalakuan Basuri kitu teh pok nyarita ti popolotot. Abahna, udah naonan suku meja ditajongan. Kos bisa nyieun we lalampahan teh. Geus puguh nu ruksak gara-gara kulini. Ari ku abah kala ditamahan deui. Cek bilam sini bari ngarayap kana meja maksudna marek neangan paneker nu tadi ngagoler dina meja. Basuri pok ngomong bari ngajanteng siga patok. Una maneh make nyaho kami najong suku meja. Pan poek ieu teh. Kami gerek najong suku meja ti dirarampah heula. Cek Basuri kitu na teh para mitra. Bari gek diuk dina palupuh da kursi mah geus ngagoler. Nah, da sakalian nempo abah mah bisa. Dasar we abah mah hayameun. Pira ku poek sakieu teu bisa nempo. Jeung tong kalah ka ngajentul deh bah. Bantuan yangan paneker anggur mah. Urang nyeungeut lampu ngalah caang. Cek bilam sini. Bari tetep susur sasar jiga nu lolong. Meja nu sakitu gedena kabeh disasar taya nu kaliwat. Tapi hanya ka paneker ti kapangih, pok bilam sini nyarita deui sabab Basuri anger ngajajentul bari teu ngomong. Abah, bantuan yangan paneker atuh. Kunaon kalah ka ngahulang bae. Ngomong atuh ari embung mantuan mah. Oke heula atuh sabar saeutik. Kami keur ngararasakeun ka nyeri ieu indung sukum ni asa coplok. Waktu nasi pamitra.